Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun yang enjing mitra sadaya tepangkeun nami abdi Muhammad Arkanti 11 IPS 4. Ayeuna abdi bade ngadugikeun warta ngeunaan banjir di Bala Endah. Sababaraha minggu katukang daerah Bala Endah Kabupaten Bandung kakenaan ku rupi-rupi musibah. Salah sahijina mudalna cai wahangna Citarum. Dumasar karena data nu aya kurang leuwih ti 1536 imah katut wangunan sakola jeung pamerintahan keum cai wahangna Citarum. Panyebab mudalna cai wahangan teh sebabna gede cai hujan jeung lobana runtah anu ngahalangan kokocoran anu ngabularkeun cai jadi ngayembang. Pamarentah daerah geus ngadata korban jiwa ka sabaraha tempat. Sababna dumasar kana hasil laporan ti warga masyarakat teu saeutik ayana korban jiwa anu kabawa banjir. Masyarakat Kota Bandung ngarasa prihatin ku ayana musibah eta. Masyarakat oge ngayakeun tarakah ngumpulkeun warga keur sumbangeunneun ka warga anu kenaan musibah eta. Sakitu wae warta nu tiasa simkuring dugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.